Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fadhkuru Allahi la'allakum tuflihun. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Awa ajibtum an
liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala lisani rajulin la ya'lamu awa'ajibtum lah ngerasa aneh alanjen kabeh anjaan kalian tatkala datang ku kalian kabeh non fitur fitutur berwabikum di pangeran alanjen kabeh ala rajulin minkum ala lisani rajulin netepan kana lisan hiji lalaki minkum di sebagian alanjen kabeh yungtiro karena reka ingsinan il rajul wadkuru jeung kudu inget alanjeun kabeh kalinya iz ja'ala dina nalika ngajadikeun Gusti Allah kalanjeun kabeh khulafa kana pirang-pirang khalifah fil ardi di muka bumi mimba di kaum Nuhin sabada kaum Nabi Nuh. Wa zada nambahan Gusti Allah kalanjeun kabeh fil khalqi dina depan badeuna bastotan kana jembar kuku eta kaum Nabi Nabi Hud ya kaum Adlen sabada kaum Nabi Gus tadi teh nuntut balana kabeh beak Tidak bisa bener no asli nah kene asli kene Gus sabada Nabi Nuh teh Gus lila teh inya teh lucruk di bae di rumah teh terus Allah teh nurunkeun Nabi Hud teh sebutan kaum Ad eta Gus teh lucruk di bae nurunkeun Nabi Hud teu dipercaya di bae lah cenah samaan teh eta kaum Ad mah dibere kelebihan ku Allah teh terutama dina mimbari kaum wazadaku fil khalqi bastoh walau diberi kelebihan dina dedeg pangadegna kekuatan badana watulan gitu jarangkungna bahkan seksapal wakana tawiluhum mi'atan dirohin jarangkungna teh 100 siku 100 hasta orang kena gambaran balongsor ayeuna lamun
lamun sasiku setengah meter baiknya coba lebih sasiku 105 meter teh jangan kemana teh numpang pendek na 60 siku 60 hasta sebenarnya 3 meter lama setengah meter kayak sahasta jalan belum bisa pokoknya mau keluar jalan gede fadhkuru maka kudu eling aranjeun kabeh ala Allah kana pirang-pirang nikmat Gusti Allah tasbihna eta teh kabeh ge Gusti Allah ya la'allakum tuflihun supaya bukti aranjeun kabeh tetuflihuna bagja aranjeun kabeh tegasna lamun eling lamun inget bahwa eta nikmati Gusti Allah kaditu bakal syukuran ka Gusti Allah lamun syukuran kana kaditu bakal bagja aranjeun kabeh qalu arabung iqam ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin ajita nah ngadatangkeun anjeun wae Nabi Hud cekauna teh nak ka kami linak muda supaya ibadah kami Allah ka Gusti Allah hadahu baraya numpul ka Gusti Allah nah anjeun datang ka kami teh rek nitah kami supaya ibadah numpul ka Gusti Allah wa nadharu ma kana ya'budu abauna jeung nah anjeun datang ke kami teh supaya kami ninggalkeun kana perkaraan Gusti ibadah hungku nenek moyang kami di baheula datang ka jeung sieun lamun henteu ibadah ka Gusti Allah bakal disiksa kadituna nya lamun hayang salamet geura ibadah ka Gusti Allah geus ayeuna mah kieu fatina bima ta'iduna sok geura datangkeun endi siksa-siksa teh sok hadieun ing kunta di minas asal kita eta omongan anjeun benar tadinya